hirup cerangan eueuh keur pakumaha. Bari jang samsara liat eueuh ragap taya baju hiji lesot mani dahar koreh-koreh cok. Pengalaman boga salaki aing teh 18 kali. Nepikeun ka pamungkas ka urang Arab dupi ka hese ngalengkah saminggu mah. Matak ayeuna teh rek boga deui salakikeun sieun ah. Kumaha sieun teh pokona mah sieun tidak bisa memberikan servis yang terbaik. Da keur jeung tuan torik pamri Gusti na Agung. Digan mah di dunya moal aya dua. Sugan matak diaranan torik bin bitis. Ini sorangan kieu beberes Gusti nu Maha Agung. Kudu ka mana aing hayang boga salaki batur mah meuni tatangga nu sabelah Nyi Eni jeung Nyi Ucu. Duh, perhiasan lagi meuni reuncem, gelang semet siku. Jol Nyi Ucu make kongkorong aya 6 kilo. Tapi ka bongkok saumur-umur. Si horeng bongkok teh lain ku umur kolot eta mah kongkorong we ka malinaan. Kudu kasaha aing boga salakinya ayeuna ya. Piraku aing kudu di ditu cenah bejana di Cibiru Tongo aya jelema nu ngaran Kabul. Bisaeun moalnya juga pakeun aing. Tapi aing teh sieun iyalah. Daripada tidak bisa memberikan servis yang baik, daripada tidak bisa memberikan hal-hal yang membahagiakan, mengecewakan seorang laki-laki, lebih baik menyendiri. Lebih baik menyendiri. Sendiri deh. Aing fungsi pengalaman hayang dipikarunya, neangan usaha, neangan kipayah. Jadi bara main suka golodog batur hayang dipikarunya aing teh di golodog batur ngahakanan jukut. Tadi nama hayang dibere duit, ari torojol teh boga imah kalakah. Nyai, entong ngahakanan jukut dihareup tuh di tukang jukut meninggal remet aja. Tibatan menang duit kalakah diceceleh Gusti nu Agung. Baru 5 menit. Aya anggur ngagoler di buruan dihakan baru 5 menit. Hampir cebrek. Itu siapa ya? Seperti Punten. Waalaikumsalam. Punten. Mangga. Mangga tuh. Sate ya teh. Abdi. Asal wow. Ieu teh jang nyum. Abdi mah saha wae ge bebas. Asa ieu, asa wau ieu teh. Sungu. Upama meunang teh Sulaksana teh can wong ngabecik Sulaksana anyar pinangis saha anjeun ngaran? Upama dipercanten mah anu kahiji Sulaksana nu tadi. Kadua teja sami wae. Oh, jadi ngaran teh bisa teja bisa Sulaksana. Sumun. Di mana linggih teh jang teja teh? Abdi mah tara linggih tos lami ambeyen. Janten nangtung wae. Ieu teh punten wae abdi teh nu mawi jauh di Jugdug. Angang di teang? Angang di teang mangga. Terus pasti bakal kadinya pi omongeunana geus moal salah. Abdi teh bade naon abdi ka dieu teh? Abdi mah nyuhunkeun tegas we bade naon abdi ka dieu. Anu kudu nanya teh abdi atawa ente? Atana pi urang wae silih tanya. Tah kitu jiga nama hade lamun kitu. Janten kieu ieu teh. Sumuhun. Ari abdi teh gaduh dulur. Sumuhun. Jenenganna teh Baraya. sumuhun. Set kebul. Set kebul. Dupi maksadna. Tah ari anjeunna teh tos lami bubujangan. Terus? Terase bubujangan. Kita ada begini ya, ada dua alternatif ya. Siapa? Jadi bubujangan itu ada bubujangan sebagai pembantu, itu bujang. Sumuhun. Dan ini ada bujangan yang seperti lelengohan, itu mana yang arah mana yang Anda tuju? Rupina mah aya nu dituju abdi mah. Namun maksud teh kieu abdi teh gaduh saderek jenenganna teh cep kabul. Cep. Dugi ka ayeuna teh teu acan gaduh bojo. Eta kumaha raraina? Nah, ieu mah magi ayaan raraina mah ayaan, sumpah raraina ayaan. Oh, ayaan. Upami dugi ka teu aya rarai mah abdi ge moal wantun ka dieu. Kesangam nawiskeun. Tah ngadangu-dangu sauna nyai teh Rona leres. Airona mah nu jaga
acana pria. Oh sumuhun Sumuhun. tah jantan atus jelas gitu mah jantan nyai teh Rana Sumuhun Rana. anu pada malah dagang paria gitu mah. Sanes sedang mencari seorang pria pria. Anda kan pria? Ai anak males ya Oh, mun eta mah sanes anak nu ti jondol ieu maksudnya. Anak salira. sumuhun tah manawi itu neng Muhun. Dah mending nyebut neng sumuhun nu neng teh anak munding eneng anak kuning mah eneng, anak kuda belok. Sumuhun. Anak wakabul bayu. Rupa teh. tah hari maksud teh kitu ieu teh sanaos jenis nama teu acan terangeun tapi Muhun. nekat we da abdi mah watir Watir ka saha? sumuhun ka kabul teh kabul Kele tong gampang watir kan itu ari ka ieu ka eta itu watir aam. ieu mah watir Aduh. kabul saya teh watir kabulusan tah Oh, kabul teh kabulusan. sumuhun manawi sareng manawa Dah, tuh biasaannya karena bahasa Sunda. naon tukang awi di babawa tah Manawi sareng manawa? tukang awi di babawa tah Kayak dibawa ka mana tukang awi watir temennya. apa kabul nu tadi teh ya Tukang awi na teh. Sumuhun. Terus kadongeng sareng wakabul tukang awi. tah ai maksud teh manawi gitu Asa minang manawi. manawi katampi da kabul panjang nama kabul manawi Oh, kabul manawi bin. muhun Bin susuganan. muhun tah sugan sareng sugan cenah pangmilariankeun batur hirup das Boro-boro maneankeun batur kuring ge butuh keur batur hirup. ari upami batur pae mah seueur jeung ge anu ese teh batur hirup tah nya anjeunna teh Minang Saraya Mohon. ari saur abdi entong boro Minang Saraya sanos Minang nu sanes ge Abdi mah pami Minang Kabau mah kersa. eta tiasa eta oge da anjeunna mah jalmi bebas tah Sekali-kali minta grup emas. pangmilariankeun ai saur abdi mangga wae Mohon. nya ngadangu di dieu Mohon. saurna cenah punten ya nya acah teh nya acah saja deket teh Ah, eta mah bade acah bade ici bade acuh ge abdi mah teu asa bade ucah aceh lah abdi mah. mohon acah meong tah saurna teh nuju lalagasan Nya abdi teh sok. ieu montong mewek mesti dicekek ya peryogi kauningal di panglayar galak adi mah jalmina gampil pusing Sanyana abdi mah terus terang ijid ka panglayar teh. ngan Sabab panglayar itu kadang-kadang sok jadi pengkhianat. sumun janten ijid abdi kena cakat sareng Pak Ijid moal naon tenang lah Ieu mah ieu nya pergaulanana luasnya seueur kenalan. jarak Ijid dua kenal. bumi teh Pak Ijid teh Pak Ijid teh. mohon Ini seueur tah kenalan. nah ieu teh kinten-kinten upami aya kesempatan Heeh. tah bade diamprokeun kitu manawi deui wae abdi mah Duh, kumahanya ada ari istri mah dipulung jeung dipiceun nyari ai kudu istri nu balaka mah meni asa ararisin. oh jantan istri mah dipulung sareng dipiceun Mohon diutahkeun asa kapeung. rupina ieu mah kana kemungkinan seseueurna mah dipiceun ye margi upami ninggal bentukna piceuneun ye Kek kieu. Ke. Abdi bade naros ka salira. Mohon. Eta kinten-kintenna wujud saya apakah kira-kira meyakinkan untuk orang yang tadi Anda bicarakan? upami ninggal cep kabulna mah da anjeunna mah teu pipilih Tapi pilih. dan ningali entog ge upami teu ditahan Cigana sama kabel oge. tah kitu Mas. tah ieu upami eta bade ditepangkeun kitu adi mah nya komisi we lah Heula kudu komisi teh maksudna upami kieu mah itu bade minangna abdi bade ngalamar abdi sabaraha juta mungkin ayeuna usum diskon. Eta mah aya diskon ya, bukan diskon mungkinlah karumasaan eta mah. Sumun, itu ge jelas tujuanna mah bade Minang. Bade Minang, Sumun, sareng jangan saraya. aya upami nikah di Pinang we ku itu mah jelas. Meme di Pinang ge eueuh teh geus beye buyaka komo. Maka bida-bina teuing, itu ujang teh ka dieu teh bade ngalamar atau nepi bade modaran. Nya aya abdi mah mana we nu sempet ya. Ah janten syarat-syaratna nu dipika hoyong pamegat teh nu kumaha? Jadi kumahanya dah hari abdi mah nenek teh kabul teh kedah uningan heula riwayat abdi teh 18 kali kawin pamungkas ka orang Arab. Eta kira-kira na kumaha apal meureunna urang Arab. Perban gitu cukup sabeungkeut gini. Tah eta mah kantun diwartoskeun ku abdi. Jadi wartoskeun kumaha cengan? Mun diwartoskeun ka pakabulna janten
Pak Kabul mah gawe nikah yang itu mung kedah tuang perban sabaraha beungkeut tadi teh. Keun kamana we masing-masing pabaliut. Aduh, Urang sami-sami teu paham ieu mah. Upami aya palai. Da jodoh mah kedah kitu kedah pakucut mimitina. Sanes aya upami aya palai uningan nya di rumah sakit Bogor. Semua. Ngobrol teh kieu. Pasien sareng pasien teh kieu ara racu. Tah kitu. Hare-hare. Ya mah duh ka bade ngalaman ka pabaliut kieu nya. Eta teh sok dileut tah, aya teh cai tah. Mohon mangga cekap duh. Jiganya. Mohon duh tah cai tuh duh. Duh mun ibak mah ya sekalian. Kayak atuh nu serius kumaha ya teh? Jangan nu serius teh. Sakali deui. Sakali deui. Sim kuring teh kajurungan ku kidulur. Cep kabul. Wa kabul. Wa aya wa yang cep teh Aya wa yang cep anya jalmi bebas. Upami Urang Malang mohong teh. Upami nuju seueur artos cep. Mohon. Upami nuju Tunggara wa. Mun nu seueur nama wa. Duka hanya nama. Hanya nama udah kitu sifatna. Tah. Bari milarian pijodoheun. Kasawe ngajodoh nama sor anjeunna pokona sasi-sasi ieu kedah ngajodoh. Kasawe teu aya eme ge wios. Nu mawi abdi tos papai. Aya eta ge eme. Lajeng Di Garut ngan emena teu karasaeun. Duka kumaha? ke cacak eme teu daekeun komo abdi. Aing nu mawi abdi milarian anu sana pun eme ge. Nu mawi wantun ge da abdi yakin. Ke. Eta tiasa uninga eme nolak berdasarkan naon tah data-datana. Apaan abdi ge ditaros lamun daek sok ngomong daek pan mah teu medi itu Ari abdi mah kumaha nya panginten abdi kayan abdi dianggap sana pun bae nya teh naon abdi mah ridho nu penting mah barudak bisa lebaran. Da kadah ridho eta berarti ridho mah dipepeg gua abdi mah. Bade kumaha teu ridho atuh. Ieu teh ke saha jenengan teh nu rasa saha teh? Ulan boro-boro batur abdi teh terang saha jenengan abdi. Abdi teh gaduh KTP teh ku eta we unggul teh terang jenengan sorangan. Ieu halus mah kieu mah ngaranna Sadis bin Ahmad. Manggi da sadis jalmina. Abdi mah mangawae naon oge. Tahoh ge tiasa. Jadi buntu. Sumuhun tah janten ieu teh atuh syarat-syaratna nu dipika hoyong kumaha cara oge teh. Ari abdi mah kalalaki teu menang ku harta banda. Teu cukup ku harta jeung dunya berat teu lain manang eta abdi. Kadang eta rek meulikeun samping rek meulikeun kabaya moal burung ditarima ngan abdi mah teu menang harta. Atuh cenah rek abdi rek meulikeun gelang moal burung ditarima ngan saeutik abdi mah teu menang harta. Rek meulikeun TV radio teu abdi mah teu menang harta ngan kadang eta aya kanya rek meulikeun kulkas sok. Abdi mah abdi mah teu menang harta nu penting asalnya aja jeung deudeuh kadang eta rek meulikeun imah perumnas teu naon. Sok jawab atuh leunceun wae. Tuh. Janten aya nama abdi tos jelas. Tos jelas kumaha? Cocok. Sumuhun. Naon cocok mah kayak udah. Da itu ge teu manang, itu ge teu manang. Kajenting seng jadi we. Teu manang naon itu mah teu gaduh pandangan jamina. Anyana mah asa kasebut teh ku batur ka pamajikan. Ulah nepi ka tisen teuing. Eta mah rek bager rek henteu anyana mah kajeun lah. Asa hoream ade mari jadi awewe dijeun tambah lumayan. Sanes tambah lumayan da percuma atuh bager teu bager da anggar ku si eta mah diteungeulan. Gusti Agung jahat. Diteungeulan ku lemas. Ke. Diteungeulan ku papatah. Papatah kumaha? Papatah rancang abdi. Sirena patah. Jantan. Aduh. Kumaha ieu teh? Cek abdi ge lamun rek ngalamar, ieu kumaha bade ngalamar duka diri unggul tatangga ge sale serian. Nah kumahanya da euceun mah kumahanya ka ana Om Hang jeung masyarakat teh carong mah ka euceun teh teh sanyana mah ngarariung biasa we da. Dugi karonghok tina janela dina panto anu di kolong. Bebas euy. Ampun dia mah. Tah kantun urang tangtoskeun ke dintenna, urang tepangkeun heula. Sareng ieu wakabul teh. Tepang tos tepang mah eta mah nyangakeun. Duh abdi mah sok rada keung ari sieun sok begitu tepang Da sanes jurig make keung. Da boro-boro ai atuh abdi ge keung salah mah. Tah akang keung. Ieu mah ka desa teh mah nglamarkeun nya biasa we lah. Ngarah perelek. Ngarah paleleuwih mereka. Da hate mah jumrit mung gitu. Naon margina lebar ku wakabulna kitu. Da cita-cita teh engka hayang datang waka nikah. Keun sataun ieu mah heula urang nyobaan di air keras. Keur hiasan. Tapi cek manehna abdi teh keukeuh we cenah. Hoyong gitu nu mawi keukeuh jeung alim ka batur hoyong ka nyai keukeuh. Tah uningan ti mana ka abdi anjeunna?
ti abdi. Ari anjeunna mah da teu pilih kantos cenah ningali nuju nyai angkat ka pasar. Nuhun. Tah anjeunna kalarasan waktu saya masih kena jantan pasar. Maksud teh masih didamel di pasar penak. Nya tidinya mah kaedanan. Ti dinten-dinten kaedanan beuki nae kaedanan duit ka mah edan. Anu ngalamaran ge edan geuningan eta diuk dina bupet lain dina kursi. Nya kieu we sami kumaha atuh da. Tah kumaha jantan teh kapastianna teu aya ti tadi ngan tatangga we ribut. Jadi buntu kepastian abdi kada bingung ayeuna sarua aja mulai ucingna jero karung. Tah bisa bat ucing tiasa anjeunna mah. Da pugu jiga ucing. Buah-buah teh sabongbrongnya kitu mah. Buah-buah ngaji ucing. Syuk rupina. Kaji uci. Buah-buah ngaji ucing beurnya. Nya mugi-mugi we. Sieun jeung tumal. Teu wios-wios nyai. Ngaji uce. Tah saha nu gogorowokan? Itu ngalamar di kating Cileweung kieu kumaha itu? Biasa di Hansip pertahanan sipil. Cek abdi ge upami bade ngalamar kedah tenang. Sanes tatangga ronghok kieu ieu mah Dapat buat mamatahan abdi apa nu ngalamar teh di dinya. Har. Abdi teh ngalamar. Poho deui. Apaan jauh di jugjug angan ditang teh aang teh datang ka dieu teh maksud aang teh ngalamar abdi na aang teh bet ka kitu meni aang. Perasaan teh lain rek ngalamar. Da puguna meni teh aya nineung seutik-eutik acan ieu teh. Aya rek ngalamar dikeun ka riged kieu. Da ieu teh upami nurutkeun hate mah jumrit hayang geura balik. Ngan ingat ka ulah kabul ieu teh. Nya hari abdi mah kitu aang lah dulang tinande. Da kumaha nya. Naon ke kumaha geletuk. Kumaha geuning peribahasa teh kumaha geletuk. Mun kumaha geletuk dulang mah teh mah. Kumaha geletuk batu gejebur di cai. Mangga eta mah kumaha behna. Bade digeletukeun mangga batu mah da. Itu jalmina beunghar sara. Ari disebat beunghar da puguh jalmi teh kaya. Mun. Mahar ya teh. Mun kuah. Kumaha? Ai beunghar teh kaya. Disebat beunghar da puguh jalma teh kaya teh. Mata kabir ada curiga teh. Ya bingung. Da eta we upami ameng ka Jakarta, tuh dia orang kaya, kaya monyet, kaya jadi sanes abi masuk igis teh abdi mah hayang teh nu satahap. Ari bilih beunghar mah aya parikos bonteng ngalawan kadu, pacikrak ngalawan merak. Mohon. Uni ngabonteng sok bonteng anu sok gelut ting kadu. Cumun, eta ge upami teu dipisah ku gedang mah da. Aya nu cilaka teh upami teu dipisah ku gedang mah. Uyuh ada walu mangadon lalajo. Aduh. Tapi tomat nyapi. Satu sok cari atuh kayak. Sok. Jadi lewat atuh samakna. Mangga sok. Syukur atuh meureunna mah tinggal kieu tah anu tadi dicaritakeun basa Kang Ibing rek kieu teh diperdi ku kuring kumaha Ari tadi teh rek nanyakeun naon atuh? Eta Kang Ibing datang teh buru-buru teh rek nanyakeun naon? Nya pan tadi teh tos ngadatangan nu dituju teh geuning wakabul teh nyarita. Cing pangecekeun awewe. Lain naon tadi teh jadi ka babawa ieu. Pangecekeun. Nya tah keur pijodoheun pan kitu. Nya kitu terus terus we eta mah. Manggih aya daekeun. Ari ngomongna mah
ragu-ragu kan jigana berat karena daekeun Ya, syukur. geus nyarita eta ge Nya. kalarasan cenah Kang Ibing abi tos lami teu neungeulan jelema Ya syukur we atuh ari daekeun mah. Lain ari Kang Ibing semoga keur ipekahna nanyana we teh. naon Lain nanya teh pangkeur kawin. Dek dikawin lain. apan cek itu teh sok wae cenah mangga abdi mah da teu pi duit jelema teh Henteu terus teu asal nanyaan maka dia ulah barang bawa tentang maka jeung mawa cau mawa hayam eta mah cenah geus bosen jadi geus nekat we lah pokona Kang Ibing teh rek ngarumah tangga. Kumaha ieu teh Keun nanyaan teh nu mana teh ieu teh? apaan saya teh enak teh kadi terek nanyakeun Nanyakeun soal itu awewe itu teh hayang gaduh salaki cik nah didinya aya kereteg kayak jadi pabaliut yeuh geus dimimiti anak teh pugu. apaan saya teh dititah pangneangankeun pijodoh Kusaha teh? kuah kabul teh Oh. ayeuna aya tah ngan tinggal sagala-gala ge ceuk manehna sorangan ulah meuli karung di jero ucing Dibalik. Dibalik. ana mah kayak dibalik ucing kelaparan mah karungnya dihakan karung di jero ucing bisa baru karena daging ucingnya bodoh tinggal agar hukum nya. Karungna saeutik. karung garing saya baru kere tah jadi gitu tak aya nama kari Kari nanyaan. nanyaan kari amprok heula satuju atawa henteu tah ari cek saya mah geus satuju Ya. rek neangan kumaha deui da urang teh kudu jujur mah payu deui kanu sajen mah Selasi sareng mangandang bakci kursi sigang mikasi mikadada ngana saukur Orang adonan dongeng Boma kedah digulaan Lamun urang rek sakit tungarang Silih belang tungarang mah Silih belang Kilang para aci hideung asa tong kaleko bae kilang para dipitina asa tong di koyok bae Assalamualaikum. Watur ukur bingung nyaritakeun diri sorangan gitu. Imah-imah jeung Kang Kepot geus rupa-rupa we sase. Salah. Mak, Geuning anak emak. Naon geuning? teu aku lali deui. Hah? Teu aku lali deui kana sora abdi. Ente bungsu, ente bageus. Lain bungsu cikal bungsu da boga deui. Kejeng nyebut bungsu sagala. Nya. Ai mah kunaon? Sok sanajan ngabunga-bunga diri lamun didengekeun rumpaka mama jiga nu ngan ngagugulung ka peulih jeung ka sedih we saumur-umur kunaon dina lamsa. Hirup mata nang beda jeung batur. Bedana Edana batur mah geurelis mama meuni goreng ki. palebah dieu mah urang kudu tumarima kana kadar anugerah ti Nu Maha Kawasa sanajan mah goreng patut tapi mah teh hiji kabagjaan
mate benang disebutkan bakal menang beja anu bahagia po ieu. Anu bener Neng. Sabab mate benang disebutkan bakal kagunturan madu kargaragan menyan bodas. Aya naon kitu? Mah hayang menyan. Menyan. Menyan jang naon? Nah, Menyan kabagjaan. oh, jadi menyan teh mawa kabagjaan ka urang gitu. Kieu mah apal meureun abdi raranaan. Abdi teh geus 18 kali kawin. Nya. Tah abdi teh mah abdi teh menang milik menang beja anu baris ditepikeun ka emas sabab mah teh burung palung bodoge-loge indung abdi. Nya, burung Inung nu ngakandung 8 bulan melendung ripuna kalangkung-langkung tapi inung teu pudung da geus takdir tinu agung. da puguh beuteung mah melendung. Ada puguh melendung. Cacakan teh melendung sakieu komo mun melendung mamanya jiga balon gas beureunan. Coba. Nya. Mak, Ya, kieu mah abdi teh kadatangan semah. usaha. Lain kusaha saha meureunan teu make ku atuh. Nya saha? Pak. Gak semahna. Tah semah teh nu erek mere kabagjaan ka abdi. Oh, gitu. Tah abdi teh rek bebeja ka bapa, ari Nya bapa ka atuh. Ai boga jodoh mah kudu terang-terangan kan jadi koplok ekolot ka bapak maneh. nya eta mah pan segala rupa ge abdi teh meureun kawin teh moal bisa ju kawin kitu wae da masih keneh bapa ju menang keneh meureun kudu diwalian. Bisa tuh puguh atuh tuh bapak maneh tuh keur ngagecuk wae. Pira ku abdi kawin kudu diwalian ku munding onaman. Oh nyakeun wae da maneh pantes atuh diwalian ku munding. Nah make pantes. Da teu beda jeung munding deui mana. Bener. Ayo. Gimana ini bapak nama? Aya. Pak. Bapak. Oi. Nyaho dewek oge samemeh ilaing datang teh nyai dewek teh heueuh geus aya beja ti sobat. Geus nepi ka bapak? Sobat bapak teh ngaranna si Ibing, Nya. Kabul, urang Malangbong. Kabul. Eta sobat bapak kabul teh? Heeh. Astagfirullahaladzim. Eta pisan bapak. Kedengekeun gara nyai. Nya. Ari nu datang ka imah mah teh da sebut ngaran sada jamanna teh pabaliut ngomongna teh teu ka kaler teu ka kidul teu ka luhur teu ka handap mata klieur ka Bandunganana. Asa? Heuh, Ibing teh nu ngomong kitu mah. Ibing anu juga badak nyum. Ai kabukina teh tanduk domba. Eta teh? Oh, da ngomongna mah kita make jeung kabul kitu cenah. Wa kabul abdi mah da can apal wa kabul teh nu Pokona mah mana. deka Kabul, deka Ibing, doa wae, deka sebab eta teh dulur urang. Anu penting Jeung tibatan urang kawin ka batur mending ka dulur urang. Dipaehan oge ai ku dulur mah. Sia teh. tapi bapak ari cek paribasa geuning ari kawin jeung dulu mah dina ponokna sok panjang pi pasehaeun. Ai kitu? Ai dina panjang onang-onaman bakal ngaraketin duduluran tapi ieu dina ponokna. Kumaha ya Ai kira-kira? soal ponok mah keun bae jodoh pati bagja silaka lain aturan urang. Heeh. Lain urang anu boga. Jadi pokoknya singkatnya bapak doa weh. Doa ka saha-saha ge. Bakal mere restu abdi bakal dikawin. Heueuh. Syukur bapak. Tak kitu nyai. Kumaha ijem teh da aing ngonang seni pan urang teh mararaha. Kumaha lamun maneh we ngengklak sorangan di buruan. Itu naon urang edek kaul, dek nyinden. Di antarana nyinden kumaha? Oh nya nyinden mah lagu naon we dangdutan aya. Cing sok pisan teu? Oh nya bisa. Cik kampek. Cing cing cing. Aduh pusing, teu boga beas. Aduh bingung, teu boga duit. Oh dangdut itu nya. Dangdut. Cing sok balik kenangan euy. Tukang gedangna bisa we nya. Cing sok. Aduh bingung. Ya atuh balik deui ya. Kayak lah. Teu dincak teh kada tatapakan ieu. Cing kumaha. Aduh bingung, teu boga duit. Aduh bingung, pikiran dia. Mabuk hidul. Mabok lagi. Merenang. Ya mabuk hitut segala. Da bapak maneh hitut wae. Oh, paingan mabok. Tak itu apa mending si Mas apa kaulan itu neundeun ka dedeh nu nakanya akan jadi anak wajana. Da kitu ayeuna mah ai tuning. Saha? Rentang-rentang euy. Itu. Tah eta lain tah anu mana tah di antara anu dua. Anu make jaket hejo anu datang ka abdi mah tuh. Anu Anu di harudum sarung eta. anu lega tarangna. Heeh. Oh, teh Ai cenah mah Ibing. cek batur mah cenah Ibing, anu teh. lega tarang masuk motekar. Da profesor teh teh. Ngan perdomaan. Oh, eta teh profesor. Tuh geuning. Siap li ya.
Alhamdulillah. Wa kabul nuhun ulujeng sumping oge jang ibing nuhun ah. Mangga atuh calik. Nah sema nu mangga. Alami huraan geuningan. Tah jeung abdi ge kieu tadi teh Pak, matak lieur ka abdi ge. Entong make jeung lieur-lieur mana teh kudu bisa adaptasi jeung lamun boga salaki kanu kitu. Oh, jadi lamun salaki maneh keur lieur teh heug maneh nginum. Atuh namahan lieur meureunna. Beduanana jadi eta teh sareuneuh saiga kitu teh ngaranna. Taina mah ulah kapalang Kang Ibing. Jadi panglayar geus sakalian pangankeun rumah sak kuring mah eran. Atuh rek sakalian dikawin ku Kang Ibing. Baik. Ridho. Kumaha ieu maksud jeung tujuan teh wa kabul sareng Jang Ibing teh? Sok teh Kang Ibing wakeun ka pun Bapak anu caritaan tadi teh ya. Sok buru caritakeun. Sok Jang. Sok engal. Abi hayang gara nguping. Atuh lendehem wae atuh, pokok atuh. Janten biasa teh. Langkung ti payun, nuhun kirang ti tukang. Ampun aing boga. Bawa-bawa nyerep ieu ilmu aing. Ieu teh nu mawe sumping ka dieu. Duh, aduh. Nyucuk galur saur nu kapungkur. Mapai tapak buta. Tapak nu baheula. Anu ayeuna ge teu tapakan. Cicing atuh. Maksud teh kieu Sumuhun cing. Bapak Cepot kali Nyai Imas. Ami Ami ijem. Mami tante. mohon atuh salajengna ieu tuang putra anu kalintang rarawisanana. Tuh dari tadi dek kieu we
cebarang teh ka mana wae. Kapungkur ieu teh Bapak Cepot simkuring teh kantos nalek ka tuang putra. Sumuhun. Ari singkat nama ieu simkuring teh gaduh. Simkuring teh bade ngadugikeun kereteg hate masyarakat di daerah simkuring. Maksud nanyaan teh nanyaan. Oh, mohon. Bade ngadugikeun kereteg hatena ieu rerencangan simkuring. Supaya Anu maksana mah supaya tok tadi teh. supaya anu tadi teh. Tapi kan maksudna Tah, janten maksudna mah daya sanes bade mileuleheungkeun kan Kak. ka sawae. Cuma itu bingung gerak pek. Janten kieu simkuring. Ieu punten udah diganggu simkuring ngamuk ya sekedap deui. Si aya mah Pak. Talek kesina ku si Ma we ditalek na. Cing itu tanya we ku ijem ayeuna mah. Ma talek kali itu. Maklum meureun aya ditanya ku pimitohaeun mah. Sok rada geumpeur, Sok rada geumpeur. Nya kuring atuh nu nanya. Sok. Hapunten gitu, kieu ka Jang Balingbing gitu nya. Tah, ieu Ibing, ijem ibing. Nyaho ibing. ibing, abi teh ibu kejem. Oh, Ibu Bangis. Kayak nyebutkeun Ibu Kajam. Ai ibing teh ngiga. Igana. Nyana jadi igalna teh iga jaipongan. Jaipong pletuk pletuk. Tah gitu. Tah eta mah tanya nu bener. Sok talek ku Ma. Apunten wae Jang Ibing, ieu teh mate bade naros ka sarirapan jenengan gitu. Dongkapna ka payuneun emak teh naon adu dimaksud. Naon keperyogian ujang pak prek bakca belaka hareupeun emak ulah didingding kelir sindang siroha. Teh dina waktu ieu. Naonna disabar. Bejakeun wae bejakeun. Atuh bejakeun. Apa lu mampan? Nah itu jadi kieu itu ku aja. Atuh, bapak teh sing berwibawa atuh pangke. Ya, engke abdina geura moal dibenerkeun kudu jadi salaki. Bapak sing berwibawa dihareupeun calon minantu. Kuringna sok balik ka simaan sok bapak Sok, nawe sok. tadinya. Sok atuh aya mah ibing anu nyarita. Nah, kitu sok atuh. Eta mah rek pidato ngeunaan mikeun piala anu mah mangsrahkeun naon eta mah. Nya saanu menang juara gitu. Oh, ieu teh domba cup. Sok jelaskeun atuh sok ku Ang Ibing, sok ku Ang Ibing. Mangga janten rupina mah Dibujeng enggak? supados teu kagok Tah eta. bade nganggo basa Melayu wae. Mangga sae. Tah kitu anu langsung eta pisan. Supaya lewe eces lah Kang Ibing lah. Pertama-tama sanes Bapak mengucapkan kebanyakannya terima kasih atas diberikannya waktu untuk cumarita di sini. Di dalam ini kesempatan Bapak saya kokolot dari kampung sini mengharapkan semogalah pemuda daerah sini ada kemajuannya baik dalam bidang olahraga maupun polinya. Ijam ti sastrawan ieu kade. Iya teh. Ngalamar jadi kana poli gitu. Nanyaan. Kang Ibing ini bagaimana sih? Kang Ibing teh mau ingin agar atau gimana? Ini jelaskan dong pada saya. Nah, justru itulah kemaksudannya. Jadi ingin maksudnya agar supaya ini Maksud nama panginten urang canak kue ringkesna. Ringkes? Sim kuring teh bade ngalamar. Ieu pun kabul mika hoyong ka putrana Bapak Cepot. Tah eta Disangakeun hatur nuhun eta nu diturun. upami Upaminte mangga urang riributan dinten. Sim kuring toh pati jiwa rabut. Jeung Jawa aduh, kita ngalamar. Piraha yang ngalamar jadi karena sampah. Alah bararingung ceuing aing. Kumaha tuh ijam ayeuna mah maneh we atuh. Ngan sim kuring teh teu barang canak. Malah mah bade nyanak di dieu. Da kitu ada sim kuring. Sing mak masuk mah hareup dah mak jelaskeun mak. Bade ieu teh anu sabenerna teh bade naon maksud teh? Bade ngagarong eta napi bade sok ku ijam. Bade nyopet. Kang Ibing lah enak mah tong kawin urang ieu lah tuker ieu lah. Tah malah Cincin. ari kanggo nikah mau panginten kewe ka payun terus aya rezeki. Mohon. Oh, jadi moal tangtos ayeuna. Moal. Kumaha tuh sim kuring parantos mencit muning. Ieu mah bade nyangcang we heula ti payun da tamang matos ngabatun. Langsung naon sih? Sumun ieu tuang putra supados ulah dipasikeun ka batur. Tah eta. Oh nya. Eta. Cirina naon tah kami? Upami parantos dicangcang ulah bikin ka batur kedah ka saha atuh masikeunna. Nya ieu ka pun kabul teh. Oh. Malah upami saur basa barat mah gaya hoyong tuker cincin. Tah eta. Oh nya. Iya. Pokos urang kota teh ya Oh, bakana. apa anu teh ditu tapan pamere cincin, teh urang mere tulung kerer.
Sarua ya lamun ti ditu cincin ti urang cincin ditukar cincin teh aya ngaranna. Tuh kitu cenah. Jadi ditukar hili. Oh. Mun itu ngarti ih kos mutar ka kota wae. Pelni Cooper. Ti Boga bapak teh. ditu cincin ti urang bangkong. Tuh Itu saya. geuning teu burung nemrak. Sok we terus tungtungna aduh imah aya Sok bahan. lah, begila mah begiriweuh sok lah. Aya bahan diopna mah ya mah. Terus Tah rupina mah kitu. lain deh ku bahasa Indonesia. Jadi kemohonannya adalah kita ini Kemohonan dengan kemaksudannya itu sudah jelas bahwa mau menukarkan cincinnya dengan aliknya. Aduh. Dari putra bapak ini cincinnya mari bertukar-tukaran gitu. Malah untuk mempererat persaudaraan jangan kepalang tanggung. Iya, apa tuh? Tidak hanya putra bapak dengan Pak Kabusa yang tukar cincin. Ya, jadi Mari satu kampung kita yang punya cincin masing-masing kita tukarkan. Jadi sararea cenah. Masyarakat urang. Jadi masyarakat orang sarana teh kudu tuker cincin. Dengan masyarakat daerah saya. Ayeuna cenah. Jadi betapa ramainya tukar cincin ini. iya, apabila Upami dilaksanakan. Ya, upami Ayo mah sepertos basar. besar ali we. Tukar menukar cincin we Ya, mah. gitu lah. Sip, janten eta cincinna di Jika tulaan heula ka nyai eta suang. nah ada sos kana suang atuh. Apa nek ditukerkeun jeung cincin? Hah? Cincinna rada ge da meureun beratna. Heeh, teh ditu mah cincin di mana mah suang. Soat teh. eta aing tetangga ngarentogan eta urang mana teh atuh Nya eta tetangga jeung bea jeung naon. Kita Tapi tanya mah kayak gampang ngukurkeun beas mah aya baju urut ya. Eta teh tukang sayur. Rupa-rupa pisan di urang mah nya nih. Kamonesan tapi teh hiji-hiji keajaiban teh aneh. Heeh, gitu. Sagan rupa pasoalan yang orang udah direncana hirup. Ulah direncana urang manfaatin lah tuh aya mah. Urang manfaatkeun. Mana atuh kitu eta mah. Nah, kitu atuh saya wilujeng atuh. urang tunangan we malahnya Mohon saya dupi cincina iraha. nya Ah, iraha we eta mah sagaduhna.